Ayam aing teh ka mana? Cenah 2 poe teman toh. Buah-buaya nu mau kieu. Kenaon Kang beungeut aja nu stres gitu nih? Jang, itu hayam dewek mantog-mantog pukul 2 poe. Ujang ningali hayam akang teu? Dewe teman aku mah Kang. Eta nu rada gede saeutik jeung buluna warna bodas, aya totol-totolan warna hideung. Ningali mah tadi di ditu tuh di udak-udak ku barudak. Wah, nu bener. Heeh. Wah, ieu mah kudu diteangkeun. Awas ya lamun kapangi ku aing teh dikejeling sia. Kemananya hayam mah wah? Katanya tuh itu tuh. Wah, ayo udah deui wah. Ayo. Itu hayamnya itu. Udah. Ujang, ningali hayam teu? Oh tadi waktu gitu tuh mang tuh. Ke udak-udak pejuh. Usaha? Ku pejuh ting saha tuh wau. Wah, ieu mah bahaya atuh euy. Hoi! Wah, saat itu sugana bogana sia cah. Kabur. Ayo. Wah, itu juga Jang. Ayo urang udah. Woi. Mau ayam iya nya nu mau kayak lain. Iya mau kayak aing sia ha? Mau kayak aing sia ha? Warna bodas sia hayam aing banget geus dibeberik banget ke paoknya ha? Hah? Sia banget ha? Sia nya mau kayak babaturan aing ha? Oh sia nu mau kayak babaturan aing ha? Kemanakeun si hayam aing ha? Ngaku sia. Ngaku mah sia. Wah, bisi dietakeun sia. Hah? Lepaskeun deui. Kang orang bawa ke pos ya Kang? Ayo. Yuk. Carek naon mau hayam aing? Aing teh pan lapar tuh kadang sangu. Kita saha mau? Tonton cerita si budak ieu tah. Mah ya saya tidak mau Kang. Gawe, sih tong mau. Mentakna Pan usaha. pagaweana eueuh.